sok modar edas luar biasa si Sepot lain beja lain carita nyata gagah sakti mandraguna nepok ieu mah hate aing jadi ciut gelut ulah ieu maju entong maksa maju aing gelut jeung si Cepot leuheung aing meunang barang eleh leuheung eleh pae sekaligus mah teu naon coba lamun aing cacan leungeun potong suku gempor hirup henteu pae henteu barang hakan mah kudu deger pamajikan aing opat nu ngorakeun reuneuh wedeh nu katilu teu daek balik di base camp bae waduh nepi ka nyusul aing teu kuat lila teuing mah waduh balik euy aduh tong maju percuma euy kitu sadayana para Yolanda teu samaya kabur ka teueuran teu kieu nandangan kajagoan Astra jingga udah wala dalagareng udah lampah eta kacatur ayeuna kayan di setengahing marga sompana marga ikut jalan sompana alas pringgan dina jalan Lurah Semar Badranaya sedih bae Semar bingung natene mau tungtung susah manah taya sudah Semar apruk-aprukan kaunggal lembur aprak-aprakan ka tiap desa milarian ningkang putra Astra jingga udawala nalakareng anu enet tanpa permisi luntah tanpa babeja Semar asup leweng keluar leweng naik gunung turun gunung tapi lapor teka penak laratanan di mana ayana ya Astra jingga udawala nalagareng kitu lemakuna Semar Badranaya din dan ayeun Alayan disarangan ku satria melajang tengah peringanan Gatot Kaca tetulah satya satu milarian Astra jingga udawala nagari Gatot Kaca siap ngabantu naon bae anu dibutuhkeun ku Lurah Semar Badranaya pikeun milarian Cepot udawala nagari karsa lumakun nireng Raden Kaca alatria saprapun pematelepon satria melajang tengah peringanan Gatot Kaca tidak kedengarannya pun macan-macan dan ladria Sang putra bimalumo usur manyet mata lumampah Satria ing pringgandani putra sanganaya wi arimbi ngebala pancen di negara hayang merdeka
saja prengono dale Botane dewi ari mobi Parata saini kawidara Ramane oma Apa eka kawidara Ari asinma Jatiya adada Tekapati lijiwa Gerbaca katutagama Paisana pati kita firma katutagama Dalalundan berjuang di medan perang Ngayonan nuju-nujulan Ngayonan nuju-nujulan Jatuh mundur petawur Satria Indah Nalaga Banteng bebek negara Apa ini sendiri tegang pati Lali jiwa Ngabela Nusa jembatan Anu disebat perawira Pahlawan pembela bangsa Jati adalah bangsa Banteng bebek negara Cepot Udawala garing di baranda arti kasakape Gera balik pot, gera mulang pot Kudu karunya ka Bapak Ajin wasemar badranaya Nugus kahesean kacapean Raga wayah dah cepot Ieu gatut gaca pot Ieu gatut gaca Gera balik pot Gera mulang cepot Kudu karunya ka Bapak Ajin wasamar padranaya Nugus kaesean kacapean Raga wayahna di mana bae ayatna Yaku gatun gaca cepot gera balik pot Wah semar padranaya sing sabar jeung tawakal wah Kudu boga kayakinan si cepot teh bakal kapanggih deui wah ayo dibantu ku Raden Garugaja ayo urang teang nepi ka mana nepi kapanggihna di si cepot keur gatun gajah wa nomor-nomor harta bata tanaga nyawa siap dikorbankeun demi wasemar badranaya ayeuna gatun gajah sejak hajat ka awang-awang rek disawang di anggangan rek ditiangan nepi ka mana bae di mana bae aya sastra jingga wah maka singkat deui wah sing sabar jeung tawakal ayo urang sewang-sewangan milarian di mana bae aya sastra jingga Satria Indah Nalaga Banteng bebek tenagara jeung anak king anak bapak cepot di mana atuh ilaing ayatna jang dawala gareng ieu bapak jang kunaon ilaing teh ini tanpa permisi luntat teu babeja deui kanu jadi kolot jang dosa naon salah naon ieu bapak ka ilaing nepi ka ilaing teh tega ninggalkeun bapaknya cepot dawala gareng hayuh jang balik jang ieu bapak jang kumaha lari pamanangan pokonu jadi pantra ulahnya kawola sabab teu widi pangeran
mere mawe kasasama gaduh maksud nu utama lakuning jalmi utama jadi patokan agama mitra wargi sadaya rupina ieu mah tang lagu pamungkas pamudana tikong salik bos palet sareng Kang Beben R Bamba dina laguna bulan sapasi oge lagu ieu masih dikintunkeun Kang Oka utamina Kang Oka dirut utama R Bamba yakni Bapak Maman nya beserta kru oge imdik-imdikna ujang adaukeun oge sareng segenap para penonton khususna Kang Oka seluruh pen radio R Bamba imdik-imdikna ujang adaukeun hatur nuhun nyanggakeun oge tilap kasanggakeun Kang Oka Bapak Salmili Leungsir mina parisin astiga Leungsir atuh Kang Oka Asanukri lang buana nya atuh nuhun oke Kang Oka Bapak Guru Nus cak liar hatur nuhun atuh Kang Oka suku sim kuring bina Kang Oka Ibu Surtimah Kebong Kunir hatur nuhun kana segala perantosana nyanggakeun pamungkas dina lagu bulan sapasi wilujeng adaukeun oge urang sangakeun Kang Oka Bapak RT Saidi dunia roti kawidaran oge imdik-imdik ujang adaukeun terus aya kong sahali bos palet segala hubul dihubul kong sahali aya katambias kong sahali bos palet Lagu pamungkas cenah kong haturan ka kaluhur panggung teh angin asih nebi hari kumaha tedek sendiri eta geuning digantos ku angin bagja kong sahali bos paling tak sedih jang nalangsang mangga diaturan ke kesepuhan kong sahali bos palet harapan kong sahali bos paling kiwari ukur harapan da bentang di langit masih barat wakil cenah harapan Kang Beben R Bamba suka nasik jadi putusan ya Kang Beben R Bamba ya Pak Beben R Bamba ya diri ketelanjur pai senopati sanajan diri tinggal sapasi pai citra prima alim jadi lain diri sapasi pai senopati citra prima aya keneh pai isuk aya keneh diri abdi pai senopati citra prima bias-bias segala paninga pai senopati citra prima tapias ge paninga Allah pai isuk angin di itu biari pai senopati tuh tedayana diri pai senopati citra prima di kana tosku angin bagja pai senopati citra prima mata sedih pai senopati citra prima ampun pais Kang
aya Kang Toy benatang di langit pasti barana. Ampun, Pais. Harapan apa senapati Eta geni. sejati jadi putusan. Aduh, tata ingat para tesa ini kawibaran. Ayah. Namun diri kentalan ajur para tesa ini kawibaran. Ampun, Sana diri tinggal capasi. Haturan pelisan melesir anu Nah, PT, saya dia lang. Ayah, PT saya ini dah. Capasi pelisan melesir. Nah, PT saya ini nih. Tiga yakin diri abdi pelisan melesir. Ayah, PT saya ini. Sia-sia segala paling apa ilisan melesir. Kata bias depan. Angin diis biari paini sambil lasir tedayana jasan diri paini sambil lasir dikana tosku angin baca paini sambil lasir mata sedih yang nalasa. Harapan panitar minasir dan harapan Abarisin ayah. benatang Abarisin Asligar. Abarisin. ilangit tadi barat. Abarisin Asligar ayah kene. Harapan abarisin nasi kalengsin sejati Tuh, Goni. jadi putusan abarisin nasi Oh, kalengsin ning tah. nangkang masih osok Goni. yang datang. Tah, abarisin Asligar tah. Aduh, batak bangun abarisin nasi kalengsin lamun diri ketalan jurepang situasi kalengsin sana janti tinggal sapa siapa nari pahit jagat pasar kemis abantak jadi jeung lalasa. Ujang anak ing anak papa cepot di mana ilaing teh ayatna nya geus capek ieu Semar apruk-aprukan kaum lembur aprak-aprakan ka tiap desa geus lelah Semar ieu asup leuweung kaluar leuweung naik gunung turun gunung lapur teka pendak laratanana ieu budak ya teka harti non maksudna si cepot ninggalkeun bapa teu babeja deui jang di leuweung eueuh di gunung eueuh di desa eueuh di lembur eueuh ke di mana ieu ayana jang ke di emut-emut heula amboing boa di kayangan jaga Suralaya gitu ya budak soalna baheula pernah aya nyarita si cepot ngungkit-ngungkit perkara warisan nu aya di kayangan jaga Suralaya boa didinya meureun
naon salah na diundang kadinya malah mandar aya didinya sugana ilaing teh bener aya di kayang aja gasulanya cepot ujang gareng dawala iya bapak jangan ujang balik jang dong kamalina teh ilaing teh kudu karunya ka bapak ilaing teh cepot murta serang wawang miti wilayah dawala gareng karieu sia miti mah wilayah aya naon sih akang dong aya naon sia lo deuk naon deui sih alah kapan orang teh ini tante babeja ka bapak teu pamit deui buah-buah bapak teh aduh beurang syara balangsak neangan urang teh deui geger di tumaris urang teh leungit nya kajen emang menang sengaja urang teh teu babeja di kakolot sebab lamun babeja ka papa mau diizinan mau berhasil tapi oh ini dawala ya dawala kieu kumaha mamang Batara Guru teh geus berusaha aya ngusir urang segala cara diupayakeun sangkan urang teh indit dikayang aja ka Suralaya tuh jadi intina mamang Batara Guru teh pasti ngupayakeun kumaha bae cara sangkan urang ninggalkeun kayang aja ka Suralaya nepi ka ngepon tukang pukul bayaran tah ayeuna keur dewek ya dawala kumaha lamun yang harapan musuh mah ya adu diutus ku mamang Batara Guru gelu si cepot teu sieun ngan nu dipake kasihieun teh nu dipake khawatir jeung kasihieun ku dewek mah kumaha lamun mamang Batara Guru mengadu ka Bapak Semar torojol bapak teh ka dieu tah urang teh bapak datang ka urang teh diusir sina balik tah ieu dilawan salah da kolot beusi doraka teu dilawan berarti urang nurut ka bapak balik ke lembur sedangkan lembur geus balik tah geus kabayang ku aing sundung arit pacul pasti tah mandian kebo balangsak deui dawala lamun urang teh balik di ka lembur tah lumantak dewek meta pendapat ilaing lamun bapak ka dieu maksa urang sida balik kumaha sia rek bertahan apa rek nurut ke bapak aing mah rek bertahan sebab naon uing geus betah di dieu geus ngarasakeun ngeunah di dieu teu hayang balangsak deui ka lembur mah lamun ka lembur pasti balangsak deui sangsara deui geus puguh ngeunah di dieu pokona lamun bapak datang ka dieu maksa ngajak balik ke uing mah moal bertahan di dieu waduh satuju dawala ai syareng ai keur garing mah kieu garing mah endek bapak endek saha tah gebugan bae geus pokoknya lamun maksa ngajak balik gebugan bae geus wah sia ka papa mun kejam gitu sia ujang anak king anak bapak doh karek diomongkeun datang dawala kumaha terserah ayeuna bagian balas dendam terserah sia rek dikumakeun oge nah udah ngeureyan bae coba ini apa dawala Semar kaget sapisan bareng aningali Kang Putra Astra Jingga Udawala Lagare dumadakan Semar sumema semujud paring Astra Jingga Udawala Lagare dedeting ngeran nunungan Yesem Abdeno nyanggakeun sadaya-daya Semar sebab pangabaktos kasaliranun ngaturkeun sama pangabaktos hojuk dampal salira
Rumaos Semar Joledar, rumaos Semar Gede Dosa, tengah rasa tengah jaga kasalera, gamparan jisim abdi ampun gamparan yang akan sadaya jisim abdi Semar Padranaya. Dawalah kumaha Bapak nyembah kaing dawalah ngasya wadala Bapak nyembah kain taluk dawalah terserah rek dikumak-kumakeun rek digoreng ke kajeun lah bumbuan sekalian kadinya ye emang balak utak batur ya nyembah berarti taluk kain sieun kain dawalah terus dikumakeun kumaha kerjain aja udah tuman yah gawean kayak gitu mah ampun gamparan jisim abdi nun wih Mar di mana bae sia Mar wayah ieu karak nonghol giliran ben dari amplop hudang sia Mar ampun tong apa sia ampun gablok sia waing ampun gamparan diri hate teh kasih diri hate di bawah heula sia teh yang carakeun ka aing ira sia teh langkeun ka aing iraha mana tanggung jawab sia teh ka anak teh mana Mar sia teh jadi jelema mengeluarkan sia ukur bisa jin anak tapi sia teh kudu bisa maraban ibadanan ngadidik ulah bisa jina wungkul gablok sia waing ampun gampar nu ampun sia ka aing leop sia waing bagus action aing bagus teruskan tuh kudu digebukan dikitungan kayak setruk ieu teruskan iya ini gusir mah siapa moal datang kadi sia teh nyaho aing teh diusir ku sia diajak balik aing teh hayang balik Mar kayak barang sak deui ampun enggak apa-apa sia diseduh wae ngeus ya keur ceurik aingna teu ceurik pugur abak-abakan aing yok sia ampun gamparan lamun ampun berarti nurut lamun nurut daek diparentah naon bagus cepot daek tah lamun daek itu asup ke dapur kenal baru sina ke dapur sina ngagoreng sangu ku aing Semar usuh bina-bina teuing sia ngahi si aing balang sia wae ti babah heula sia ye lamun nur kasih cepot eta mah pegat sarenkeun mak sabab naon mak ge geus teu betah rumah tangga jeung bapa diajak malarat bae mak teh dibasai sara bae ceraikan mak ceraikan naon sida bala dorakas ya haram maretakeun papegatan kana rumah tangga batur mun sakomo kolo sorangan haram dorakas ya Allah dia keur sida bala lamun emak dipegat ku bapak tong sieun buka salaki aya gantina saha aing goblok ya anak bogoh ka indung kabina-bina teuing sia Allah dawala embe gireuneuh ku anakna yeuh batur sarwakeun jeung eme sia uras Semar Padranaya munajat ka yang murbawing alam ngadua ka kawasna kalayan diijabah sabanaja aya nu kaluar maring gua garbanira kajabat tilu pusaka jimat layang jamu sekali masabda katut eusina teu katut endong Semar keluar maring gua garbanira amboing jang paingan eueuh nu kuat nandangan kajagoan si cepos sing horeng si mana horeng jerona mabeu tilu pusaka jibat layang jamu sekali masabda katut ieu eusina aboing ieu babogaan uah ya jang dumandak di lebah dieu uah manitip ka urang dieu kade sing saha nu ngagaduan pusaka seperti keris batu jimat jeung sajabana kade
wapakade tong dipigusti kedahna dipupusti teh dirawat disimpen di tempat anu layak di tempat anu bener ngan teu meunang dipigusti sabab lamun urang migusti ka barang-barang nu model kieu musyrik hukumna dosa teu meunang urang teh nyembah-nyembah nya migusti ka barang-barang samodel kieu tapi kudu dirawat mah dipupusti teu naon nya jang sabulan tina satahun sakali dikumbah dina bulan mulut jajang teu naon da eta mah ngan ulah dipigusti musyrik hukumna beuh kudu diampihan deuleu kudu diperenan jang geus cepot ayeuna mah sia geus kopong melompong geus eueuh nanaonan sia sakti oge tadi ayeuna menggeus kaluar sia teh jerona tinggal orai kadut unggul aduh ampun Pak 32 sugan keluar we sugan ya udah bina teuing sia teh jol-jol kadinya we sia teh lah ampura Pak heueuh jang ampura wing oge Bapak nu garek ge hampura Pak tah jang menggeus tong dipasinikeun perkara ieu warisan jang bapak ge moal peureum jaganing pageto ieu bakal diwariskeun ka ilaing mung ayeuna mah wayahna bere kasempatan mamang ilaing Batara Guru pikeun ngajalankeun pemerintah di kahayang jaga Suralaya tapi sanajan jadi raja di kayangan manehna mah eueuh hak jang nu aya hak mah iwal ti bapak tah bapak bakal ngawariskeun ka ilaing nanging kade can waktuna keur ilaing ngeudeung ti babah heula can waktuna wes can waktuna Pak beka modar eta warisan mau dibagikeun sabar deuleu sia nya tawala buru-buru sia tasbih gede-gedekeun sia tahajud dong eureun ngadoa buru-buru bapak sina modar gitu warisan geus dibagikeun hese ieu budak heureuh we sipa tah nyajang buah ketos buah samangka nyajang ka Jakarta ka Ciputat di Ciputat naik angkot ke Serpong di Serpong ini naik ojek ke Cibadak di Cibadak nepi ka Balaraja jang di Balaraja urang Kapala Sari nyajang sakitu mugia katampi carios mugia ayaman padekeun urang sararea ulang candak hikmahna wae hampura ieu wasarombongan bilih segala rupa kasalahan da kasampurnaan makagungan Gusti Allah kasalahan kahilapan datang nanti uwa selaku manusia biasa anu moal luput tina salah jeung dosa nyajang sakitu mugia katampi wasalam kabang pedadesna barang tutup lawang seutana para mitra sugri kablo sadaya sakitu nu kabiatur minangka buahna catur sim kuring sapara kacang aturkeun gunung laksana tika bingahan utamina kanggo segenap kru radio R Bamba MM anu dibubuhan langsung bersama Bapak Maman nya sareng tilam kanggo segenap karyawan-karyawati radio R Bamba harapan sim kuring pamugi kalian pamugi sing tetep